Ngopi dulur. Atos ngaropi. Cekolot aya bahasa beunghar hate. Nu kudu diemut kurang sadayana jeung diusahakeun kudu beunghar hate. Sabab Yahya bin Mu'ad kantos ngadawuhkeun dina kitab Lataiful Ma'arif halaman 312 ngabahasakeun kieu man kana ginahu fi qalbihi lam yazal gonian. Saha jalma nu boga rasa kabeungharan teh dina hate disebut beunghar hate teh ya. Sobar, tawakal, ikhlas, daek barang bere rasanya kabatur jeung sagala rupana. Maka moal eureun-eureun eta kabeungharan. Wa man kana ginahu fi kasbihi lam yazal fakirun. Tapi lamun jalma nu boga anggapan kabeungharan teh dina kasab, maka moal leungit-leungit kapakiran eta jalma. Terus ngarasa kurang jeung ngarasa butuh. Maka ku kituna sing beunghar hate, sing bersih hate. Ngopi bae na mah. Subhanallah.